Oke sahabat Y86, ikutin kali ini kita akan ikutin kegiatan acara buka bersama bareng bersama anak-anak Sengklek ya, yang disingkat sekarang namanya jadi Soundman Sengklek Community. Ikutin kegiatannya, kita berangkat ke Kabuyutan sekarang. Yuk. Oke guys, sahabat Y86, kali ini kita baru di perjalanan, belum nyampe ke lokasi. Ini baru jalan kawasan Pasar Ciberem ya, baru nyampe lewat Sindang Reret. Nah, kali ini kita akan langsung mengunjungi teman-teman Soundman Sengklek Community yang mengadakan acara buka bersama. Lihat keseruannya dan ikutin kita sampai selesai acara ya. Terima kasih. Oke, yuk dulur Y86 bro, dulur-dulur KB. Nah, sekarang kita udah nyampe ke kawasan Kabuyutan, dimana di kampung ini tempatnya diselenggarakan acara buka bersama dari anak-anak Soundman Sengklek Community SSC ya. Ikutin perjalanannya, ini jalannya agak sempit, boleh lihat ke jalannya agak sempit. Kita harus ekstra hati-hati bawa mobilnya nih, karena takutnya nanti menggedor ya. Tahu nggak menggedor? Menggedor itu menyigeng tembok. Jangan sampai nanti terjadi hal yang mentak-mentak dicacapekeun. Sayang kan kalau mobil kegerus nantinya tapakan. Nah, kita masuk terus. Ini masih lumayan cukup agak jauh, pas banget ini cukup jalannya, pas untuk satu mobil. Kalau kita berpapasan, kalau istilah bahasa Jepang itu perwis, nah agak sulit juga ya. Oke. Nah, sekarang kita udah nyampe ke lokasi. Kita cari tempat parkir dulu. Di mana parkir? Oke, kita parkir dulu. Oke, dan selamat datang di lokasi Makom Karomah Kabuyutan. Ayo, ikutin. Nah, ini Kabuyutan salah satu tempat Makom Karomah, dan banyak juga orang-orang dari luar daerah yang datang ke sini untuk ziarah ya. Nah, pokoknya lihat keseruannya, tapi di sini sengaja kita mengadakan acara bareng bersama anak-anak Sengklek, mengadakan acara buka bersama. Nah guys, ini tempatnya kita mengadakan acara buka bersama bareng bersama teman-teman Sengklek. Alhamdulillah. Nah, buat teman-teman Y86, alhamdulillah di hari ini kita juga langsung bisa berpapasan kebetulan nih sareng kasepuhan anu aya di wewengkon Kabuyutan, salah sawios tempat makom jaroh anu dimana seueur orang-orang anu di luar daerah oge syuting kali ka di antawisa panginten urang gelas. Alhamdulillah damang. Alhamdulillah. Di Kabuyutan ieu salah satu tempat jarah anu dibuka tuh sabaraha lami? Kinten-kinten. Genep 140 tahun. Iya. Kapengker tuh. Paling tebih anu syuting ka dieu jarah di Abu Dhabi tuh. Abu Dhabi. Alhamdulillah. Nah, kamu wargi-wargi pilih bade jarah oge tangtosna di dieu teh seueur makom-makom anu biasa disumpingan kurang di antawisna aya 5. Aya 5. Anu kahiji Pamuka Lawang yang kalian pengajian
silakan kita lanjutkan. Anu kedua yang jaga satu, Yang jaga satu, anu kedua yang berurus, anu keempat yang dalam yang kelima yang sang adipati. alhamdulillah ya. Ini dangat ayeuna secara tidak langsung urang tiasa patepang langsung sareng kasepuhan di wewengkon Kabuyutan. Ieu, nu alhamdulillah mantan Bapak punten deui aja. Lepasna. Bade ka mana ieu tos nyanak bedog? Siap. Oke guys, kebetulan kita ketemu ya. Udah ngobrol-ngobrol. Ya, oke kita lanjut. Dulur sengklek. Dulur sengklek. Ya, dulur sengklek. Oh, sana sengklek. Oh, sanes oh, ieu mah bentennya. Nah, atuh ya di dieu sih. Oh, ieu mah. Oh, kesepuhan Gunung Merapi. Alhamdulillah. Oh, damang wah. Alhamdulillah. Tos ditabung sabar ngawitan acara. Abdi mah di Tabus 10. Pas genangan ya tadi nya. Di paling mana? Dirinya di Hanap di Wahangan. Oh, di Wahangan. Oke guys, ikutin kita ke Wahangan, katanya di Wahangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Seur ningan ah. Atilu kieu. Lama. Alhamdulillah. Sering. Sering. Kamis, tabrak. Alhamdulillah dina dangat ayeuna urang tiasa ngiring bingah mobil khusus kanggo dulur Soundman Sengklek Community. Naon? Teh. Lain entep senok, Tepson teh. Tepson tepang sono. Tepson tepang sono. Lain tak ieu mah Tepson aja. Kang le. Alhamdulillah na dangat ayeuna oge baris urang dihibur disebutna home band cenanya. Para personil di Bandung Selatan anu sami ngiring bingah dina dangat ayeuna. Artis aya sabaraha artis? Artis aya 78. Oh. Aya 78. Maka asupkeun. Kedua padat suganya. Aya di gitaris kamu aya saha cenah? Aya Atek Pitroji. Oh, Atip. Atek. Oh, Atek. Ya, Atek Kang Pitroji. Atek melodi di keyboard. Wandi Projen. Wandi Projen. Iya. Wandi Projen. Di kendang? Dari Dirga. Hah? Oh, dari Dirga. Sanes. Saha jadi jangan Dari. Jong ngamak ya ngadek tinggal 5 bedog. Di suling. Oh, the visual. Hah? The visual. The visual. Gede na visual. Oh, emang gede bisa. Iya. Alhamdulillah. Kanggo le pan urang teh ngiring binga dia dangat enak teh tangtosna kanggo dulur-dulur sengkrek. Nah, teu make senang. Hah? Nyakeun wae da moal ditinggal di sana. Nah, ka urang kita make senang. Esok atuh. Ya urang pake lah. Gitu atuh. Saya tuh lupa lagi. Ada tong dipulih. Oh, palingan dibalik. Ya, bade lagu naon kamu le? Urang ngiring bingah kang wargi-wargi sengklek. Kana sampe keur leutikna gitu. Oh, resep kana sampe atuh bagong meureunhan. Hah? Asugan teh bagong ada resep kana sampe. Calung. Oh, calung. Laguna Raja Calung naon Siap. Orang sobian ku kawih parahyangan ti pangarsana HR Production. Oh, kamu dulu para ya HR gitu ya. Balaka. Oh, Balaka. Balaka kapihatur mangga. Coba sih. Dia kalian. Tong waka kaprok Candrami. Geningnya anjeun pisan nu mutuskeun tali asih
cenah arek babarengan moal dugi pipisahan tapi anjeun nu geus jali kaprak nuhun tadi teu percaya anjeun teh robah haluan panggijeun asing baheula dukung si ngaitna ati ayeuna tuh nyambung deui nah anjeunna beut narima kuring lamun rek kitu atuh ka dirina kacintaan keur manteng ukur ngesian lolongkrang hate diweweje lain harita balaka buteun narima kapaksa datang dina hate geuning nyatana tuh nyan diwara dosa benerna direkayasa kasangakeun tawis pambagi aya balaka mun get biasa di tong hilap di like di subscribe di komen dibagikeun aya pembagiana aha ya teu percaya anjeun teh robah haluan panggijeun asih baheula anu kusi ngaitna ati ayeuna tuh nyambung deui ukur ngesian lolongkrang hate diweweje lain harita balaka buteun narima kapaksa datang dina hate geuning nyatana tuh nyan diwara nu sabenerna direkayasa anjeunna beut narima kuring lamun rek kitu atuh ka dirina kacintaan nu keur manteng ukur ngesian lolongkrang hate diweweje lain harita balaka buteun narima kapaksa datang dina hate geuning nyatana tuh nyan diwara nu sabenerna direkayasa alhamdulillah ya, masih kena aya di pemain pribados aya pangasana Bapak Utep. Yuk langsung aja di tembangna Raja Mau.
lincah rengkene igelna halipuku galindena ari nu jadi cirina tara lesot kacamata julukan calung rajana nepi kalaku pop Sunda kasohor kamana-mana anugerah tinu kawasan Michael Jackson raja pop di Amerika Haji Roma raja dangdut Indonesia Hadi Daraso di Bandung raja calungan gelar raja hadiah di penggemarna masing-masing mata boga idolana rupa-rupa karesep teu kahayangan anu penting naon wae ngeunah laguna ulah sote lagu nganjuk hese mayarna kiwari pantun waasna mata dini kusorana kiwari pantun waasna mata dini kusorana lincah rengkene igelna halimpuku galindena ari nu jadi cirina tara lesot kacamata julukan calung rajana nepi kalaku pop Sunda kasohor kamana-mana. Oke, alhamdulillah para teriksi bring dia tebang perhiasan. Alhamdulillah aya pangaresana Ki Dulur dilaras pangaresana Kang Yosep anu meunapun enten ajen sakedap deui sejak katana haji nya. Sejak umroh. Cocok ada cok. Aduh alhamdulillah ya, laras. Dina laguna Raja naon kita? Raja mau. Oh Raja mau. Raja calungnya. Lagu lawas eta teh sarasama laguna lagu calung. Kumargi aya nama zaman modern. Lepat sanes modern. Naon? Modern. Jadi Bali itu. Nges daripada bingung masalah eta. Ayeuna mah urang bagiakeun deui kanggo wargi-wargi. Dulur urang ti SSC. Wih. Oh, Soundman Sengklek Community anu alhamdulillah. Dulur simkuring ieu Kang Muning disebatna. Ya. Teu sawios. Mantena oge salah sawios MC oge ngagaduhan lebet kana komunitas SSC nya. Alhamdulillah. Tos sabaraha lami lebet ancrup di SSC? Oh, abdi kalaresan nemea. Oh, nemea. Dina aya paling tahun-tahun ieu lah. Oh, tahun-tahun ieu. Kumargi simkuring tiasa hoyong hadir ka ieu pertempatan teh. Sabaraha simkuring kenal sareng reng-rengan anu parantos lami atanapi anu disebatkeun senior-senior. Oh, alhamdulillah. Artinya engke urang tiasa berbagi ilmu nya. Amin. Disebatna searching klinik merenanya. Tentang peraudioan, tapi alhamdulillah kamari simkuring parantos nepangan salah sawios masjid di sarangan sarang rekan dulur di SSC. Nah asal rada tebiaan tina sound system kana ke masjid. Nah hanya kumargi eta salah sawios bakti sosial ti dulur urang Sengklek namanya. Anu ngagaduhan trouble dina audio masjid manapun. Leres. Kantun ngahubungi pengurusan ti SSC langsung disumpingan masjidna.
gratis tanpa dipungut biaya. Dilereskeun audio masjidnya. Oh, audiona dilereskeun ku tiring-tiringan SSC. Leres. Gitu, alhamdulillah. Kamari di sarangan sarang waoteng. Ngarereskeun masjid anu ayana di lingkungan Sungkuring di Masjid Al Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah pangitan Sungkuring oge parantos pangitan gitunya. Ka selesai di daerah Lebak Muncang oge ku Bapak Oteng. Tuh di Lebak Muncang atos, di Sukarasa kamari di atos. Sukarasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan cing jantan motivasi kanggo komunitas-komunitas anu sanesna. Amin, leres bisa. Iya Kang? Kumaha? Kumargi seueur dulur-dulur urang anu sudah diadangan eta teh seniman seniwati. Alhamdulillah. Seniman anu alhamdulillah para musisi parantos nyarengan urang neme. Leres. Atuh ayeuna seniwati na urang sauran. Oke. Aya saha wae cenah Kang? Anu tangtosna wabil khusus kanggo Teteh Seni. Oh, Teh Seni. Oke, anu paling kiwana aya teteh. Aya teh mawar. Teh mawar. Oke, aya di Pali Kenca. Leres. Ieu teh bebenena tukang gitar. Oh, eta teh mantan kabogohna. Mantan kabogohna. Ya. Anu sok pahoak-hoak mun dina jero simut. Gusti. Cenah mah. Eceuk eta oge. Ngahan. Saha cing? Saha teteh? Apa teh? Henteu nyeta. Cing cenah ku salakina gerohan. So, tiasa dicawer sareng teteh saya Leres eta teh bojo sanes. Sanes. Sanes nu batur cenah. Oh. Nu saha atuh nu saha? Anu. Saha jenenganana? Kita Sonia. Oh, waduh. Kita Sodikin cenahnya. Sonia. Sonia. Ayo langsung gabung. Tita, Seni bareng bersama Mawar. Ayo kita gabung bertiga langsung. Ayo biar tambah seru nih. Kita jadikan brand opening di acara buka bersama bareng bersama SSC Soundman Sengklek Community. SSC. Sonia. Ya kan misalkan buat Neng Tita Sonia anu ngageduhan lagu buleut. Awakna buleut teh dari lagu nu batur sok. Enggak teteh gelis sok. Masih diserangan ku YouTuber Y86 anu tiasana sidang bingah dina acara bukber buka bersama audio sound system Sengklek anu bertepatna di pangarsana Bapak Dr. Anas Waate. Di jauhan godaan kadi kekepan ngadon main hati ngaraju cinta lupa maling Laut najan jero masih bisa diteleman hati jalma mah geuning tong siri yang siri urang najan deet tekah koet anu sakitu dedehna tesangka genit tesangka satu kangen tesatia. Oh ya, lebet kena RCTI alhamdulillah.
salami ieu teh merenyat diwara kadedeh cintana ukur pura-pura teu hate teu rasa sajeroning dede sayang hate rasa mangalayang melit entep dinulian jauh tina panyangka sangkaan mah cintana ti lahir tumekanya batin asih ari gigireun dina mangsa hareupeun satu kangen cinta dibikeun kadengen perih karasa perih sanggeus nyaho cinta nangan saukur akon-akon asih ari gigireun dina mangsa hareupeun satu kangen cinta dibikeun kadengen duh Gusti kedah kumaha tersangka spesial ngakang keluarga besar SSJ mengatur di jeung sumping anu nembe sumping keluarga besar SSC Sadayana suring aturkeun beujeng silaturahmi di keluarga besar CMC alhamdulillah. Ada I love you ada anjeun salami ieu teh merenyat diwara kadedeh cintana ukur pura-pura teu jeung hate teu jeung rasa sajeroning dede sayang hate rasa mangalayang melit entep dinulian jauh tina panyangka sangkaan mah cinta nanti lahir tumekania batin asih ari gigireun dina mangsa hareupeun satu kangen cinta dibikeun kadengen perih karasa perih sanggeus nyaho cinta nangan saukur akon-akon asih ari gigireun tina mangsa hareupeun satu kangen cinta dibikeun kadengen duh Gusti kedah kumaha jauh tina panyangka sangkaan mah cinta nanti lahir tumekania batin asih ari gigireun dina mangsa hareupeun
satu kangen cinta dibikin kadengen perih dulu wargi SSC atau para tersuping di Nasional Ayeuna. Dina dengan Ayeuna sendiri misarangan sarang kersana Bapak Uyu di pegunungan Korwil daerah Ranca Bali ya. Korwil Ranca Bali dina dengan Ayeuna nyuponan dina acara buka bersama SSC. SSC. Naon SSC teh? SSC teh sana SSC naon dong? SSC naon? Bukan hadiah. Oh, sih kan hadiah. Aku jawab boleh enggak? Hah? Gak bisa aku jawab. Kalau aku gak bisa jawab, aku mau nanya. SSC Seong Ciwidey. Oh iya, bisa, betul. Oke, buat soundman Senglek Ciwidey. Hadiahnya di belakang ya. Kumaha? Datang kada katingal Wintarang, amin kada katingal Punuk. Hari umat muslim membareuna mempersumping kada naon heula atuh. Sok mana? Tegieu kitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, haturkeun nuhun ka rekan-rekan anu tos karsa sumping kana acara buka bersama. Intina mah abi teh hayang silaturahmi. Terus sana ke bumi we atuh abi ka itu. Janten aya ka Bapak Tepatos Uninga abi teh dina grup SSD teh kong nu sanesna teh acan. Ani teh ayeuna tinggal kieu tinggal non teh jumplukna katanya dina ieu teh urang tepang dina ieu tepang darat di udara. Hiji madeng silaturahmi, kedua punten sebentar teh yang ngobrol santai jadinya. ngobrol santai Di sisi lain orang ngariung dina dasarnya cing aya hikmah tangtosna nu gaya silaturahmi nu kaduana urang tiasa pajomprok patepang langsung sanes dina sosmed unggul pangintennya. Dan alhamdulillah SST ieu memberna tos sabaraha jalmi ayeuna di kawasan Pacira pangintennya Pasir Jamu Ciwidey Ranca Bali. Terus aya sabaraha member? Kurang langkung 60 ya, 60. Mudah-mudahan bertambah dan bertambah lagi. Boleh minta tepuk tangan yang meriah buat SSC. Luar biasa sekali terlihat kebersamaannya di hari ini. Yang pastinya bukan hanya silaturahmi saja, tapi saya juga mendengar kemarin udah ada gerakan langsung di bulan suci Ramadan ini dari teman-teman SSC. Itu kegiatannya apa? kegiatannya panitia ya ke masjid kan. Ke masjid ini siang jelek maksudnya Karena ayat bacaan di bagian audio. Oh iya. Oh, di bantosnya dulu SSC alhamdulillah terus berjalan demikian kadang enak oke kira laku 3 tahun anu kawin ngagaduhan nami mau bisa bahasa engkel unggul aya nama jantan disingkat SSC. Nah, pada terlihat di mana? SSC dol. Wah. Oh, wah. Karena saya mau iya ngabidangi dina kepengurusan sebagai di sebetulnya mah di SSC mah sanes naon? kayak organisasi lah maksudnya. Oh, sanes organisasi, tapi ieu mah kumpulan silaturahmi. Oh. Itu di mana tuh aya istilah ketua, istilah sekretaris, wakil ketua tuh aya di dia. Dulu Pokoknya mah sama pahit sama manis. Jadi ki urang jam urang keur urang. ya pangiten abi sebagai okolotan lah mereka zaman. Sebagai dia berencana si uang. Oh. Maka usul namanya aya istilah ketua atau wakil ketua atau sekretaris daya gitu. Dulu sedaya Dulu ya. Jadi membutuh biaya sepanjang harus dibantu ya. Dibantu di dia. Siap. Jadi dia kasih uang berenang. Nanti kapal teh daya istilahnya mah organisasi daya. Jantan nu paling pokok utami nama memulai dina silaturahmi ya. SSC alhamdulillah. Oh ya tuh gede aya nu dipiharap ka payuna ka SSC kumaha? Kamu kapayun nama cing langkung raket silaturahmi. Amin. Kaduana sarehat sadaya. Amin.
Nyata lain dia nama tim sehat. Serjo. Job internya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Langkung rakat gitu nya. Transmarenan ka aya tabihan ti Siwa internya. Mang Siwana. Oh wah, apa ya Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ayeuna oge direncanakan bisa dengan Bapak Uyu aya wah Oteng pelopor mungkin bisa dibilang pelopor utama di SSC ya. Oteng. Kamu. Poek Gusti Agung. Wah tuh, kamu cari atas sana. Wah sehat. Alhamdulillah. Beli ayam tambihan namanya tu dulur di Pak Uyu di dua kumaha ya. Masalah SSC teh kita dibawa ke mana berhubung. Hari wah sakali deui minangkeun agungun teh sadayana. Oh, Rantos dongkap dina ieu kebetulan nya hari soal sekre. Eta kan hiji naon disebutna teh nasukur hiji wadah kapikeun rekan-rekan urang ngobrol karena saturai tamu kita ngobrol jadi kayak kita kali deket kan depan pokok taman ngarakeun antara resep kana radio jeung anu resep kana radio dengan geus sakali bawa ngobrol mah bakal dilakukan tah itu misina sekret mah itu di peloporina yang meureun pertama nama Budi Kados kedua si Cenat si Omabu mohon. Pantiruna meureun Makodok akhirnya nu bayangnya teh sadir nya duga di jalan kene nya paling ge anu harapan gua mah meureun kabeh dulur-dulur wa bisa nanti di kawetena TBK Salurana amin bisa silih batu si rojong jeung dulur ulah jangka batur KBG dulur anu resep kana audio anu resep kana sound KBG. Oke guys, nantikan video selanjutnya. Terima kasih.